Batur sahur milu sahur, batur boka milu gaur, tapi dina waktu duhur si eta manyaplok bubur. Tipe tinggi ganunya niatna arek puasa, tapi cing horeng berangna si gelo madog samangka. Ngaku nama nuju saum, nepi kanu naros kagum, si eta serijeng senyum, sing horeng geus nyaplok sumsum. Nu paling luar biasa pas geus deket hari raya, jalma nu tara puasa sibuk keur nyiar biaya. Jeung mitra jeung meuli baju, jeung lebaran anu tangtu, nepi ka dieu ka ditu pangka beli baju baru. Padahal atuh kernaha jak puasa getara, rek naon sibuk sagala mikiran keur hari raya. Kuduna boga kaera jeung kudu bisa rumasa, hakikat lebaran eta keur jalma nu paruasa.